sebenarnya abdi rek ngomong ti heula. Abdi itu bisa ngomong naonnya. Harapan harapannya bari jeung abdi kakak ngarupa jelema ki loba kieu nya. Jadi sangat darek teh. Ngana mun salahan nya hampura tapi yang diomekeun nya. Henteu cukup dihampura mun kasalahan di samping dihampura abdi yang diomekeun. Oke, ti payun nya tasih abdi ngahaturkeun nuhun ka sadayana para guru anu tebih anu sepuh anu tebih anu caket anu sepuh anu parantos biasa berpartisipasi biasa ngalungguhan ka kampung Rawasari. Maaf Pak Guru make sari ya. Lamun teu make sari kurang ngeunahnya. Jadi kampung Rawasari beda gitu mah kampung rawa biasa. Ya mah kampung Rawasari aya sarian. Tak kaya sakitu nya alhamdulillah tidak ngaturkeun nuhunana. Mudah-mudahannya atas langkah-langkah para bapak, para kiai sadayana bakti moal disebatan hiji-hijina teu terang naminahnya. Oke warawuh aya dina muka mah ngan ku ayana diukur wa muka ieu tah nyaho ieu ya. Mun yen abdi teh jelema kedua nya. Ieu Pak Guru Hasan jelema pinter. Lain jelema bodoh. Naon sababna cek Pak Guru Hasan tu aya di kampung Rawa Haji Parta geus aki-aki taradaikeun ngaji urang serang ku urang teh. Pantaran datang main ka dieu abdi gumueun ditanya ku abdi. Pak Guru lobaan moal anu ka dieuna. Pan beureun kudu disuguhan namun teu disuguhan uwi-uwi beureuna. Kecep batur urang di Haji Parta disuk di Masjid Haji Parta. Teu disuguhan acan uwi anu era. Nanya teh paling kurang lebih cenah ke 300 urang. Di tempat sakitnya cetek sakilanya cetek atuh kesorangan ke karang sakil rumahnya. Bohong banyak insya Allah bisa diambil. Berkat. Oke, para jamaah sadayana nyata ngahaturkeun nuhun deui nyata ka sadayana para warga di kampung Rawasari, terutami di kawit Bapak RT, Bapak RW, oge Bapak Kadus, oge sadayana kapakenan para pemuda, oge kepala pemuda sadayana warga kampung Rawasari anu parantos bisa ngadukung kana ieu acara. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sing dibales ku ganjaran anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, para jamaah sadayana terpilih kakiranganana terutami sim abdi mewakili sadayana bilih aya kekiranganana terutami nyaeta dina tata krama urang dieu nya urang sisi ieu nya hayang dimaklumi ku kabehan. Oke, kakirangan subuh tamuna muga-muga meusing tiasa ageun ngebedaokeun lautan panghampura kaji sim abdi sakampung ieu. Oke, para bapak sadayana anu memang nyata abdi sanaos bari jeung kedul kana tolak ilmu bari kedul abdi ge nyaho kana ganjaran ngaji mah nya abdi ge nyaho kana ganjaran ngaji mah bari cenah-cenah oge bagi cenah ceuk katerangan sajan mah anu cahit dina tempat pangaosan sejam mangka leuwih bagus ganjaranana tinimbang ngalaksanakeun salat sunah 1000 rakaat. Pan eta urang salat sunah 1000 rakaatnya bangun aya can hayatnya di dieu nya. Can hayat. Tapi ku ayana ngaji urang di dieu sejam oge ku Allah taala dibere ganjaran leuwih nyaeta utama daripada ngalaksanakeun salat sunah 1000 rakaat. Mudah-mudahannya urang sadayana kuasa ngaji bising dipaparilan ganjaran anu semakem eta amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di urang di tempat pangaosan alhamdulillah nya patepang nyaeta dina tempat anu dibikari do Allah Subhanahu wa taala. Sebab anu saking tadi ku abdi disebut man ahaba ayan juro ila taqwa ila ta'ala minanar fal yandur ila muta'allimin.
sing saha jelema anu mikaresep kana kemerdekaan Allah tina siksa seuneu neraka ku tepok jelema nu ngararaji. Tah ieu teh urang calon-calon nyata diperdekakeun ku Allah tina neraka. Insya rupan anu eta ku urang diharapkeun nya. Urang hayang diperdekakeun ku Allah tina seuneu neraka sebab urang mung diasukeun kana neraka naudzubillah min jalim. Jeung nyata alhamdulillah urang dina waktu saeuna kacida seueurna urang ngarencangan. Mudah-mudahan bilih nyata aya salah urang ke Allah nyata anu menang nyata rahmat, mudah-mudahan kuasina nyata urang campur gaul dina tempat anu mulia. Urang sing biasa nyata siling tulungan ke dina waktos nyata urang kapangi kasusahan. Margi nyata asalkan di Rasul iksaru al-ikhwana kaina likuli akin sapahkan yaumal qiyamah. Kudu ngalobakeun anjeun babaturan tah seperti ieu nya. Sapertos kieu kudu ngalobakeun anjeun babaturan. Maka tina salah sawiosna nyaeta babaturan urang engke bakal bisa nulungan di yaumil qiyamah. Atanapi nyaeta ceuk ulama yang bagi alaina ayuhibbas sholihin. Prayogi pikeun urang sadayana kudu mikaresep kana jalma anu saleh eta para kiai-kiai teh nya. Singa rasul ulah hewa ka kiai nya. Singa rasul ieu mah hewa ka kiai. Lamun kiai mah ngaji. Nya ngaji komo anu bunghar mah garuduhun eta kana kiai. Oh, sebab aya nu bunghar mah cenah ka kiai mah sok ka jabat teh omong kadang-kadang padahal di antara usaha sip-sip yang diwiri Jakarta ayo tol nah jadi urang sadayana dipriyokin mikaresep kana jalma anu ngarti nya oge wa ahlal khairi jeung urang kudu mikaresep nyaeta kana jalma anu sok midabal kana kahalusan. Tah ieu teh di dieu teh keur midabal kahalusan keur ngaos nya oge di nanti dikurumungi nyata ku para kiai, dikurumungi nyata ku para ustaz, dikurumungi ku para hujatnya. Alhamdulillah nyata orang priok pisan pikeun urang selaku umat muslim nyata mikaresep nyata kana jalma-jalma anu saleh, mikaresep kana jalma-jalma anu berbuat baik. Oke, wa yukhalituhum jeung urang kudu campur gaul nya. Kudu campur gaul kudu namayu kabehan itu sekarang lamun kabehan di asup ka dieu kudu mun ieu oge bingung sebenarnya ya lamun campur tuluy wa yujali sahum jeung kudu nyata daek cari pabangan jeung jelema anu ngalar jangan arti naon sababna fa inna wahidan minhum ila mudiro yasfa'u li ashabihi wa ikhwanihi. Apabila aya geus dihampura tina salah sawijina ieu jalma anu aya di dieu ku Allah Subhanahu wa taala rasana maka engke bakal bisa nulungan ka urang di yaumil qiyamah nya terutama ka babaturan-babaturan anu aya di dieu ke urang bakal ditulungan ku jalma anu ditarima amal ku Allah taala. Mudah-mudahan nya Gusti abdi engke beresetkeun neraka hayang ditarulungannya ku para bapak sadayana nya kitu nyata bisa nulungan di asabihi wa ikhwanihi ka babaturan-babaturan anak sareng ka dulur-dulurna. Tah sakitu para bapak sadayana Gusti abdi ngahaturkeun nuhun sakali deui ka para guru, ka para kiai, ka para ustaz anu parantos tiasa nyata ngalinggahan ka masjid abdi. Namun abdi nyata bade nyuhunkeun doa serta restu nanti sadayana mudah-mudahan khususna abdi sareng warga abdi anu aya di Kampung Sari di Kampung Rawasari ku Allah Subhanahu wa taala meusing dipaparingan taufik sareng hidayah biasa kalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala khususna umumna urang sadayana mudah-mudahan meusing dipaparingan taufik hidayah serta urang nyata meusing dipaparingan panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala meusing tiasa patepan deui engke dina waktosna pangaosan amin ya rabbal alamin. Namun abdi nguping saur Pak Guru Hasan cenah kadatangan teh satahun sakali cenah. Mun buat teh abdi geus aki-aki kieu mah paeh mah teh nya. Tapi hayang kapangi deui ge. Hayang kapangi deui sih abdi dina pangaosan. Teuing angsi teh di dieu engke apabila aya pangaosan di mana-mana da apa guru ge kumaha nomor abdi nya beleng ge nya hadir gitu abdi hadir. Abdi ge abdi oge nya tetep aneh kana ganjaran ngaji mampu kedul nah
aya pesarangannya. Hampura kasadayana mudah-mudahan sakali deui urang sadayana musing dipertemukeun deui nyaeta dina nyaeta perjalanan anu sae serta ayeuna teh nyaeta hari anu kacinta mulyana, hari anu kacinta agungna diantarana nyaeta hari kemerdekaan Indonesia nya. Hari kemerdekaan Indonesia, mudah-mudahan pejuang-pejuang tahun 45 anu tos mau perjuangkeun kemerdekaannya anu geus ngorbankeun jiwa raga, ngorbankeun harta, ngorbankeun bana, muga-muga Allah Subhanahu wa taala meusih diterima iman Islamna karaya meusih diwuhuhan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panginten teh simabdi kakirangan di kalangkunganana hapunten anu kasuhun sakitu cekap oleh ditutup wabillahi